أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hidup itu jangan menginginkan luar biasa. Salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa baik sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj, eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa. Sebab kadituna diteruskeun kapan famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir, ulah isyraq berarti batin, kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah hiber ka Banten. Syekh Asnawi Caringin hiber ka Banten. Syekh Mansur Cikadueun hiber ka Banten. Haji Agus hiber ti Nungora ka Nukolot. Mantap eta ge hiber kana naik Lexus. Jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa. Sebab naon? Sering nyana nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa. Akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener, asalnya nelpon ka Haji Agus bener, ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan we tamin. Nah ieu kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun salat model kos kieu bae atuh moal naik-naik, moal naik-naik contohna Haji Pendi usolli fardal maghrib Allahu Akbar. Karonggoni di mana dilipat nanya si Idai si aja sada si Idai asana ngahiji budak tah wah isuk mal bisa ka kirim kajian kukumah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Salat maghrib 4 rakaat atuh moal naik-naik kos kitu bajanu naik masa kumaha tadi wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gancang bae Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai lamun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ke luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam. Masya Allah hebat amat. Andai kata ayah umatna bisa hiber hebat tante Ibrahim bin Adam tuh hebat nu hebat mah lain kos gitu kok bisa teh hebat sih atuh jam manuk bisa hiber bisa hiber dia teh hebat ditembak bisa. Bahkan ayah deui ulah-ulah wali boa-boa lain wali cek Ibrahim bin Adam naon tuh atuh setan mati masih ka maghrib sakicep ti maghrib ka masih atuh sakicep kapan setan mah apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula Kiai kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu
pan ilmuna kos gitu sih Aisyah atuh jurig mah leuwih hebat. Jurig mah leuwih hebat, masya Allah. Mau diceritakan kehebatan jurig, waktu hebat jasa. Ya kan udah datang ke dia buat campur jurig. Ulah dikira hebat ah. Jih, lamun daya jelema bisa napak sancang, Kiai eta Kiai Ibrahim hebat itu. Oh, ento. Mun bisa di laut atuh henteu. Kunaon emang atuh lauk aja bisa heuan di laut dicai. Ulah hese. Makhluk Allah bisa ulah hese hebat henteu. Abdi mah singkat baik Kiai nu hebat nu hebat manut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Shalawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid wabil khusus kakersana Gus Nuril oge ka Al Habib Abdur Razak oge ka Kiai nu nembe yakni Kiai Haji Asep Mubarak rerencangan simkuring waktu di Ciberem. Nuku simkuring dijelaskeun kamari insyaallah mubalegna lurah. Jadi horeng lurah pondok. Korina kepala desa duet datang ke kuari macet. Teu datang. Wallahu alam aya kepala desa di dia nyogok meureun supaya eta kori ulah datang sebab engke lurah-lurah kasinggung. Lurah itu mah bisa maca Quran, ai lurah di urang mah bisa marabok. Jadi pan kasinggung. Asana camat ya anu ngajegal ya. Para kiai anu sanesna di dieu aya Kiai Haji Subandi, aya Kiai Haji Amir, aya Kiai Haji Fudoli, aya Kiai Haji Jamal, aya Kiai Haji Mami, Cikupa tukang kenteng,
Kiai Haji Agus Ali, Jek Kiai nu sanesna Kiai Zainal Abidin, Bos Tipiko. Nu alhamdulillahirabbil alamin. Teu hilap aya Kiai Haji Supendi. Lamun hayang meuli karung kanana. Lamun hayang meuli aspal aya deui hiji. Kiai Haji Firdaus ka surga Firdaus can puguh. Ngadeukeutannya na we. Aya deui beusi deuk meuli beusi. Haji Rosidi. Nu jelas alhamdulillahirabbil alamin. Dina wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah tiasa kempel di dieu. Lain undangan panitia, lain undangan kula, tapi undangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun teu kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi, moal daek diuk peuting-peuting di dieu. Lantaran kamari ge wayah kieu dihareupeun TV. Tapi malam ieu mah disorot ku rahmat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan bener-bener aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang dihijikeun jeung nu boga rahmat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tepi ka tadi simkuring sangat mengamati secara seksama. Nu alhamdulillah otak urang mun buatan Jepang moal mahi. Urayan ti mimiti Gus Nuril, Habib Rozak termasuk ketua panitia. Tambah tadi Kiai Asep, jecek kula mah loba jasa teh mah ilmu. Hampir teu kawadahan lamun buatan Jepang. Tapi kulantaran buatan Gusti Allah asana can sakumaha ilmu nu asup teh aja kaluar deui. Asa can dieusian. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring mah doa. Lantaran jamna geus jam 12 kurang 20. Menunggu jam 12 siapkeun kantong nu mana tadi duit nu deuk disiapkeun jang masjid. Panitia na geura siap-siap kotakna moal loba nu dibahas ku simkuring sebab sakadar ngumpulkeun jelema atau kukumpulan di dieu urang ieu keur ngabangun masjid. Kula nyaho warga Sukamantri geus siap aya nu 1 juta saurangna. Jang mayar motor tapi tamah. Nu jang ka masjid mah nu 10.000 nu geus teu kadeuleuan gambarna. Eta ge deres. Sugan deui ku 10.000 ka sorga. Amin di mana horeng. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langit bumi katut eusina adalah ciptaan Gusti Allah. Di antara ciptaan Gusti Allah nu pangmulyana ialah manusia. Nu mantak manusia ciptaan Allah nu pangmulyana lantaran didukung ku dua kekuatan nu optimal.
Nomor kahiji kekuatan jasmani, nomor kedua kekuatan ruhani. Nu boga dua kekuatan nu paling sempurna ti sekian manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata pangmulyana ialah saur anjeunna. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Sim kuring teh pilihan tina pilihan tina pilihan. Tina pilihan Gusti Allah jelas lantaran diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi rasul. Dibere wahyu ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Rasul dina Al-Qur'an ngabahasakeunana sederhana pisan. Kul innama ana basyarum mislukum. Sim kuring mah jelas sarua manusia seperti aranjeun. Anjeun dahar sim kuring dahar, anjeun nginum sim kuring nginum, anjeun sare sim kuring sare, anjeun jima sim kuring jima biasa. Akur jeung aranjeun ngan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dibere wahyu titah mangeranan teh hiji ka Gusti Allah sampaikeun Muhammad ka seluruh manusia bahwa pangeran teh ilahukum ilahu wahid. 14 abad anu silam Kangjeng Nabi nyampaikeun ka umat dilanjutkeun ku para sahabat tabi'in asbat tabi'in aulia Allah datang ka Kiai Asep tadi ngajelaskeun akhlak nan sakitu pohara. Ieulah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dipilih ku Gusti Allah memang geus direncanakeun lantaran Kangjeng Nabi mah maksum teu katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Etalah nu titah dituturkeun ku urang sebagai umatna sarua ulah katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Ditaluturkeun ku para sahabat, ditaluturkeun ku para tabi'in, ditaluturkeun ku para aulia Allah, dituturkeun ku ari ku Kiai Golkar. Alhamdulillah. Nabi kakatuhu Golkar kakenca. Kangjeng Nabi mah tilok aya di handapeun tangkal caringin nya nama. Kunaon ai kiai di dieu mana kiai nanya. Mal disebutkeun isi. Tuh. Gancang bae Kangjeng Nabi teh rindu jasa ka Gusti Allah. Nu mantak rindu Kangjeng Nabi teh lantaran dikiriman bae wahyu. Di mana butuh jol wahyu melalui malaikat Jibril, asal butuh jol malaikat Jibril mawa wahyu. Geus luar biasa wahyu. Ku Kangjeng Nabi teh dirasakeun disampaikan ai jeung nu mere wahyuna can kapanggih. Rindu Kangjeng Nabi teh. Urang lamun dikiriman bae cucur ku kabogoh urang, cucur deui atau kue cincin deui, tetep bae kue cincin teh dideuleu, diteneng-teneng, dideuleu ai can kapanggih jeung nu nyieuna mah cucur tinggal cucur. Tetep bae rindu ka sarwiti. Lamun urang nyaritakeun rindu ketika jauh, rinduna luar biasa. Makin deket jeung sarwiti makin menjadi-jadi rinduna. Nu paling rindu menjadi-jadi ketika aya sapager doang urang di jero, sarwiti aya di luar. Masya Allah, eta mah paeh hampir. Rindu menjadi-jadi teh kos kitu. Tanyakeun ge. Karusdi. Coba ge. Duh, di mana-mana nyananya aya di belah dia, urang di dia aya tembok.
ngaji mah ngaji bae nu didengekeun sorahnyana. Aya sarwitinya, aya sarwiti. Duh, Masya Allah. SMS-na geus loba jasa ieu. Kangjeng Nabi rindu ka Gusti Allah. Nyeng celing hate teh hayang ka pagi kikirimanana geus loba. Oh, cek Gusti Allah Jibril jemput hamba kaula nu ngaran Muhammad. Rindueun ka kaula. Mangga cek malaikat Jibril. Tuh di Masjidil Haram bawa ka dieu ka Sidratil Muntaha. Mangga. Ku abdi bae diakep, ulah diakep, cokot kendaraan buruk bawa ti sorga. Ai kitu eta kendaraan buruk bisa dibawa ka dieu, bisa. Engkena jangsa loba keneh buruk di surga, jang panitia rajab. Mun teu korupsi. Jang pacamat, jang padan ramil, kapolsek, puat-puatin habek kaburuk. Kulantaran buruk mah cepet, nyana kurang nyekelan raga. Kapolsek mungsrut, ragag ti buruk, lantaran nabeh priwit tak kenceng teuing. Camat ragag, lurah mah hepe gepeng. Iya buruk mah cepet teuing, teu kaudag. Masya Allah, ayah panitia rajab gitu. Cekelan menyekelan nya geus puluntang kulanting nya gitu. Ngan teu datang tetep. Teu datang ka sorga naik buruk sebab biasana nya nama naik mio nang ridit. Ai buruk mah kudu ditumpakanana ku ahli Allah. Ari ieu nu area di dieu cek Ki Asep ge tadi kiceupna kiceup kredit. Pasti di akhirat mun ieu ditumpakeun ka buruk ragag. Dijamin beungeut kieu mah ragag. Amin. Cak aji mah min aing ragag moal ye. Gancang dibawa buruk bersihan heula. Jang contoheun urang besi deuk naik buruk bersihan heula. Taekeun Jibril, geus peuting ngajina ye 10 menit deui. Berangkat, set datanglah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa taekeun, ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha terus naik. Wah, cek malaikat Jibril. Kuring mah dugi ka dieu Muhammad. Teu bisa naik ka mustawa. Ismanya kita tadi nage milu henteu. Lain wilayah Sukamantri masa kikieuna. Deuk diperebutkeun ku opatan. Tapi kuring nyaho pasti nu menangna sim kuring demi Allah nyaho. Hiji. Rame jasa. Tadi kuring ngobrol jeung Kapolsek harti ku sim kuring. Di ditu aya anu ribut gara-gara bendera disoekeun. Cak Kapolsek, "Kenapa? Nyobekin bendera aja kok ribut? Kalau disobekin bendera kok ribut? Kenapa iman disobek nggak pernah ribut?" Hebat ya Kapolsek urang. Masya Allah Karim. Teu sangka asana ieu ditumpakeun ka buruk naik deui. Ngan can tentu ai datang mah. Aduh, ngan lumayan we 2 kali naik buruk tanyana. Sugan we datang ke pertengahan jahanam mah. Maksudna di dinya diistirahatkeun heula. Tapi istimewa Kapolsek kuring mah selalu menyimak. Ih hebat bahasana. Masya Allah. Hiji. Nomor kedua, alhamdulillah Kiai lapor kepada Pak Kiai. Wow, tuh lapor bahaya sih Kiai. Di Masjid Al-Muhajirin selesai Pak Kiai. Gontok-gontokan antara ahli sunnah dan Muhammadiyah saya selesaikan. Kenapa kamu ribut? Kitabnya sama Al-Quran, hadisnya sama Bukhari Muslim. Kita ngenabi ke Muhammad, kemudian Tuhannya Allah. Kenapa mesti ribut? Selesai.
alhamdulillah pasti nu nyogok rabata pasti tama selesai tama urusanana naik deui ta ka buroknya sugan bae datang ka 3 perapat mah di dinya tah tunda deui ku burok nyaho datang nyaho moal aja teh diawali ku surat Al-Isra subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tujuanana liluriyahu min ayatina Allah rek ningalikeun ayat-ayat Allah diakhiri ku surat An-Najmi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa al ayah datanglah ke ayat ieu tah kuring barang neuleuh tadi oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu deuk berangkat jeung kula Masya Allah nu geus paeh 5. Geus paeh 5. Teu bisa berangkat. Hese. Lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat dek dieusian mata ku hikmat-hikmat dek dieusian sungut ku cau-cau aya teu kabagian tapi nu paling istimewa Gusti Allah teh ngamimitian ayatna eta ku bintang wan najmi idza hawa demi bintang ketika terbenam teka tingali ku lubuk panon teka deuleu ku mata tapi kok dipake ku Gusti Allah sumpah teh sembarangan Gusti Allah teh dina Al-Qur'an make sumpah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa lantaran dek nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi make sumpahna ge wan najmi demi bintang nu kadeuleu ku urang bintang teh laleutik kok pake sumpah sih ku Gusti Allah ternyata begitu ku urang dikaji dina ilmu falak ahli astronomi mendeteksi ternyata bintang jumlahna aya 30 miliar eta teh kakarak di galaksi urang Bima Sakti sedangkan jumlah galaksi aya 500.000 galaksi bintang anu terdekat jeung bumi eta jarakna adalah 4 tahun cahaya sekitar 23 triliun mil saluhureun eta aya bintang ngaranna bintang Arcturus saluhureun eta aya bintang-bintang mega eta bintang teh kira-kira 14 tahun cahaya kemudian aya bintang deui nu 50 tahun cahaya aya anu 100 tahun cahaya urang geus jelas nyaho aya bintang Andromeda eta adalah 1 juta cahaya masih keneh loba keneh bintang oh horenganan ialah nu bakal dilalui ku Kangjeng Nabi teh mantap Kangjeng Nabi dibahasakeun dina eta Al-Qur'an wan najmi mun tadi dibahasakeun demi bintang lantaran bintang eta nuduhkeun ih tidak Kangjeng Nabi leuwih tibatan bintang nuduhkeunana nu mantak wan najmi idza hawa demi Kangjeng Nabi nulir teu beda seperti bintang idza hawa di mana-mana lenyap tina pangdeuleu panon naik dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril menghadap Gusti Allah jeung sopralna sanajan diperdebatkeun nu jelas Kangjeng Nabi teh naik ka Sidratil Muntaha
Tidinyalah Kangjeng Nabi istimewa dibandingkan jeung planet-planet anu lain teh nanaonan. Jeung keutamaan Kangjeng Nabi eta kakarak jarakna hungkul. Lamun urang nyaritakeun kekuatan cahaya bintang. Kekuatan cahaya bintang teh aya anu 23 kali lipeteun bumi. Lipeteun matahari. Aya anu 30 lipeteun cahaya matahari. Aya anu 100 kali lipeteun cahaya matahari kekuatan panasna. Bahkan aya nu 500.000 kali lipat kekuatan cahaya panon poe. Koreng teu sambarangan Gusti Allah dina Al-Qur'an wan najmi idza hawa. Demi Kangjeng Nabi nulir teu beda jeung bintang anu nuduhkeun ka umat karasa ku urang pituduhna malam ieu geus dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Luar biasa Kangjeng Nabi teh mantak maudallah sahibukum mamagawat sasar teu kaliru Kangjeng Nabi teh. Da Kangjeng Nabi mawa ma yang tiku anil hawa teu pernah nyarita timbul tina hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu. Kangjeng Nabi ditahekeun teh sakumaha tadi linuriyahu min ayatina, bukti henteu nyata. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate. Nala sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh timimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah. Kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan. Keur nangis, pohara nangisna. Pohara fakultu cek Sayyidina Ali. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Mayubkika. Naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali. Lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun simkuring raaitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Nailah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka? Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusiah deh naing teh jadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi.
wa raaitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa raaitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna ra'saha, sementara malaikat neunggelan sirahna bi maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik na Ali. Wa raaitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Dek kumaha teh carikna. Terakhir wa raaitu imra'atan ala suratil kalbi, awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teu carikna Ali. Taqamat Fatimah tu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeun. Itu mah buukna mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu nu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Peting-peting keloyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kokoprak beak 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki heuk bae. Mun sugi aing nyandung ye sabenerna mah. Ngancamna kana nyandung. Ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye. Kiai kawinkeun atuh emang kunaon? Nu di imah galak. Ya Allah. Cilaka ye si gade. Ai eta anu digantung susuna. Wa amal mu'allaqatu ala sadiha, anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha. Eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana. Mempersilahkeun kanu sejen bahkan masang tarif nyana. Masang tarif.
Tukang ojek cukup 10.000 utang. Supir angkot 15.000. Ya Allah. Tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok? Aya. Kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing? Siap. Dulu bajasa di dia tah. Di Kebon Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu. Pak Kapolseknya sering ngider. Maksudnya neangan kan ge. Geus teu pareres ya. Lah ulah sok bos sombong atuh pan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu. Atuh silut pi ge pan kos kitu. Atuh meureun udah riuk dieu ge asana atuh lah. Yang teu kanyahoan we. Mudah-mudahan udah riuk dieu mah teu amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nyaho kula. Wah sombong Kiai sekali-sekali memang sombong kula. Nyaho kula mah lain lalagaan mun kuari bupatina hadir Bupati Zaki dek dibejakeun ku kula. Dek dibejakeun. Emang bupatina moal marah. Moal jan nyaho kula ge kartuna. Moal be pokona mah. Nyaho. Lurah nyaho sakabupaten Tangerang nyaho lurah nu mabok nu judi nu zina lillahi ta'ala nyaho lillahi ta'ala nyaho. Orang Pemda mun dibukaan bukuna tek urang mana-mana ge nyaho jasa. Lah sombong ya emang ku sombong gitu nyaho. Ya mah deuk nyaho bae min deuk nyaho bae. Wah cenah disumpah atuh wani jasa ieu keur miroj pan. Emang kumaha gitu. Lalakuan mantak bupati teu wanian ge ka dieu. Tadi nama ieu tren awal jang haul. Ieu tren awal sebenarnya mah ieu. Kukula sebenarnya deuk diangkat ieu bupati ieu. Ya Allah ya Rabbi teu hadir awas ya Jaki. Waing kapanggih awas. Awas deuk dinaon moal dinaon. Nyana geus mere rekomendasi untuk pemindahan gardu. Kulima ndek nanya ka bupati teh dek kieu doang, Pak Jaki. Kok enggak tajam seperti bapaknya sih? Dulu bapaknya saya usul 1 hari besok dibongkar. Ini sebulan kok belum dibongkar? Apakah Pak Jakinya yang saya bongkar? Sembarangan cereki. Emang aing masuk sembarangan. Oh masalah Pak Camat geus nanda tangan. Pak Kapolsek geus siap mengamankan. Pak Dan Ramil sarua. Pokoknya nyaho pindah bae lah. Tadi geus cek Ki Asep. Hayang nu biasa, hayang nu luar biasa. Ya kan? Kula lamun inget kitu inget ka bahasa wali. Hidup itu jangan menginginkan luar biasa. Salah, sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir, takabur. Biasa-biasa bae sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum. Tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj, eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa. Urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa. Sebab kadituna ge kadituna diteruskeun kapan famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir. Ulah isyraq berarti batin. Kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah Hiber ka Banten. Syekh Asnawi Caringin Hiber ka Banten. Syekh Mansur Cikadueun Hiber ka Banten.
Haji Agus hiber tinu ngora kanu kolot mantep eta ge hiber kana naik Lexus je eueuh jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa Habib Lutfi Kuari istimewa jasa sebab naon seringnya nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa heuh akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener asalnya nelpon ka Haji Agus bener ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan bae tamin nah ieu kan berarti kan luar biasa urang kuari lamun salat model kos kieu bae atuh moal naik-naik contohna Haji Pendi usolli fardal maghrib Allahu akbar karunggoni di mana dilipet nanya si Idai si aja sada si Idai asana ngahiji budak tah wah isuk mal bisa ka kirim kajian kumaha ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahu akbar salat maghrib 4 rakaat atuh moal naik kos kitu mah janu naik masa kumaha tadi wal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa gancang bae Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat naon sababna aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham Kiai namun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ke luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam Masya Allah hebat amat andai kata ayah umatna bisa hiber hebat tante Ibrahim bin Adam tuh hebat nu hebat mah lain kos gitu kok bisa teh hebat sih atuh jam manuk ge bisa hiber teh hebat ditembak bisa bahkan ayah deui ulah-ulah wali boa-boa lain wali cek Ibrahim bin Adam naon tuh atuh setan mati masih ka magrib sakiceup ti magrib ka masih atuh sakiceup kapan setan mah apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula Kiai kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu pan elmuna kos kitu sih ai sia atuh jurig mah leuwih hebat Masya Allah mau diceritakan kehebatan jurig waktu hebat jasa ya kan udah datang ke dia buat campur jurig ulah dikira kehebatan lamun daya jelema bisa napak sancang Kiai eta Kiai Ibrahim hebat itu atuh mun bisa di laut atuh henteu kunaon emang atuh lauk aja bisa di laut dicai ulah heses makhluk Allah bisa ulah saya teu hebat teu abdi mah singkat bae Kiai nu hebat kumaha nu hebat mah nu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna nu tatadina judi barang balik rajaban eureun judina nu tatadina maksiat barang balik rajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat ieulah jelema nu luar biasa dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber hebatan keneh jelema nu boga harta nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa ai Kiai kos kitu lamun urang nyandung hayang luar biasa silaka tapi lamun urang disandungkeun ku pamajikanana luar biasa hebat tamakos kitu mah boho tungguan ku urang tah pamajikan anu ngizinan datang ka kiamat sugro malaya teh kalau nyaritakeun dibulak-balik bae ge tadi dinya tah mun urang keur acara kewalian boh hebat aya anu wiridan bae jelema teh dicarekan ku guruna tolol sia hayang luar biasa goblok sia aing mah teu nitah kitu jaka sia salah
aya jelema nu puasa bae teu dahar-dahar tampilingan ku guruna goblok sia puasa bae hayang luar biasa sia di hareupeun jelema hebat kan tolol sia zikir bae tapi hayang luar biasa ulah hayang luar biasa walaupun boga pagawean luar biasa beuh lamun urang ningali dina kitab kitu kawalian hebat lamun urang hayang luar biasa cilaka tapi kudu boga pagawean luar biasa. Nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun tadi ditingali ku urang perjalanan Kangjeng Nabi melewati bintang-bintang sehingga Kangjeng Nabi disarupakeun kana bintang mun kula nyaritakeun nu sabenerna nu dipake sumpah ku Gusti Allah wan najmi idza hawa panjang ieu mah mudah-mudahan urang kabehan dina malam ieu ku kumpulan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan kasinaran ku Kangjeng Nabi karahmatan ku Kangjeng Nabi kakucuran ku Kangjeng Nabi sehingga tadi teh urang jadi jelema nu luar biasa nu pejabat nata tadina can adil supaya bisa jadi adil anu kiai can bisa ibadah mantap supaya bisa ibadah mantap urang kabehan nu tadina maksiat supaya eureun maksiatna jadi taat alhasil bisa membalikan fakta tina salah kana bener etalah jelema nu luar biasa tanpa hayang luar biasa cek Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min rajabah ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hate tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate caat pae hate poe dai hirup mah hate teh ka adi bager bae ka lanceuk bager ka uwa ka mamang eta ngaranna can hate neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah hayang jajan ieu aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta can hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha can encan cak usaha hayang kawin tolong itu sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anakna mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh ka Pak Haji wae hate mah aja doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana geus cokot cai sumur bulan teu neun dihareup mareuli jelema tina 100.000 jadi 200.000 hitupna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu dagang endog cekna teh tu besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekna aing ieu duh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe kate teh nu kitu ngaranna ta dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manihara rese ya poe kate ngaranna batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu laku na poe kate awe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena coba lamun cang masalah lalaki hehe salah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate menang 2 bulan teh boka grogol teh wah hehe bae mah tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab
ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula tuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget kepae aki-aki nonton bola tolong Masya Allah ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nya hokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nalayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja leban ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh amal soleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kitu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang ka dinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe baik iman wah hisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa jadi urang menang karidhoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah salat hayang menang ridho Allah maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh kana neraka nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga geus mudah-mudahan bae lah ya cenah doakeun bae ku kiai ngadakeun ge ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-mulia
Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeunana, nyebutkeunana ku mulya. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyana nu nyebutkeun teu puasa deui. Geus aya tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada ka nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe, ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah, wal junun, wal juzam, wal baras, wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe, bakalna ilengikeun balai dunya, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab, Senin, Salasa, Rebo, ngehenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Poha jasa ganjaranana. 7. Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atup. Kurang hayang ya atup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang atup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja tahu jadi dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, sajelema nu puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji kadir, haji ujang, haji ujang. Ayo kadir. Ieu cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga geus lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang keneh mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga.
Wa man shoma 'asharata ayyamin sahaja nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bare langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang petan naon bae. Nah ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab puasa 10 poe minta ngan minta geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia lo bage bakal ditinggalkeun hiji minta dihampura dos eta bae kadua minta ilmu nu manfaat diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya nurullah wa nurullah la yuhda liman asa cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur teh ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cupet bae kajian kokoman salat teh ge moal khusuk keureut teli anjing kajian kokoman aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh bisa ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampura kana kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mun deuk leuwih lewatkeun 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa urang aja lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu urang mah puasa teh kok kitu jangan pindah ada hardoa tadi berang jadi peuting malah tadi 2 kali jadi 3 tilok di aya-aya atuh puasa mah di aya-aya nah masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa kitu puasa syariat tuh kitu Kanjeng Nabi wa man sholat
imsa bi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu siyamu sittina syahran ditulis kaeta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun satahun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona terutama berangna kurang puasa geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari geus sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya di puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu sudah keluar. Ieu keluar zohor asup deui keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya ke putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kok kitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek sih. Ayang kanu gelis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae ka Gusti geus teu kuat hirup di dunia kunaon memang hutang pada jasa malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilibur ya Allah ya Rabbi itunya jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab tekadkeun di jero hate yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nak ti Kangjeng Nabi abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panaudi mah di pabrik manggut teu kudu 27 20 bae tuh abdi mah baru-baru 20 tilu cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe baru-baru 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe baru-baru 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko mah nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu tuh bisa sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag dibere jang dahar ngimun masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan jasa geus azamkeun di jero hate 27 ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur si kiai itu puasa aja bang kiai sih bulan Rajab teu puasa ustad teu puasa ulah nuturkeun ustad tong ustad kredit ka jeung kumaha ka kitu mah
ulah sama ustad tinggal ustad ustad gitu puasa mah aing puasa ulah gitu aing mah lain ustad puasa ustad gitu puasa berarti hebatan aing kajian ku kumaha gitu ngan ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu di situ kajian cuek bae urang-urang nyana-nyana Masya Allah diceritakan tiga sauban na nahugola Siki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararankeun dongeng na asbat tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan kitu bakal terus datang ka akhirat tah kudu urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati oh masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah kiai we nya babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buruh tina doa Waalaikumsalam aduh marantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos kitu kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui Masya Allah doakeun tengah peuting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahaya mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin ieu dibere jujur lurus adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina geus doa tengah peuting ka Gusti Allah ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah tilok kancak aing tilok aya ge ngadoa wow lamun di hadiran geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur mudah-mudahan amin mudah-mudahan amin provinsi urang amin mah teh beres bae ipis amat jual doa nyawa aing ka kiaina teh mana ieu dongeng jadi lain urang ekstrim ke pemerintah lain urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan tadina bogana ge ijazah datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun tuh Allah Maha Muning mantar kakula mah pejabat balager bae ngan tirok mada duit balager sebab gulana sok kadoakeun nyambung itu dah pejabat anu teu bager kakula aja bager kan bener sebab gula ngadoa nyambung yang doa-doana ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit sakitu dang pastorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit tah duit eta teh ngahalangan ngeunah salat sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu emang tata deui teh husu ieu kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi cak kisauban pamararna di makbaratin lewat ka kuburan fawaqafa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh lain sa cicing-cicingna fabaka bukan sadidan
nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya Sauban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mati kasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya Sauban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema. Petakan pohara Rajab petakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugus-nugus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teh sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soma naharoha goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang mah geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur garitakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama nuku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Amin ya robbal